Hari ieu bade ka mana? Kamu ke kotak amal. Tadi mau kotak amal. Eta di mana kotak amal, Kang? Di Maki. Di Maki. Nah, di Cacanda ka kebon. Orang jadinya di tim bangsat kotak amal. Oh ini jalan sesaknya. Ah, goblok era Asia. Brother. Anjir. Ini luhur. Nah, Kang, itu teh ciga nama pas fase abad sabaraha ieu teh Kang entragan Candi Borobudur we eta teh ciga teh. Ieu, aduh. 7 keajaiban dunia. Kang, pojok kontol. Ya, Kang. Nah, itu ciga nama momok Kang. Let's go. Atuh euy ngupload ke jeung si Renata. Nih guys, tempatnya asli alam. Nah, Kang, ieu ciga teh kopi ieu teh Kang. Bahtera Cinta Kang. Tilanya ngalaman ka dieu teh. Nah, ieu teh jadi ieu Kang. Aya rupaan ieu mah. Ngali ieu dah. Ya, jero nama wah ditanya Bang. Jero nama keren ieu. Arek upload kebersamaan. Hari ieu paragina hercai naon ieu? Ieu teh Kang, jadi kieu fungsina teh Kang. Tah ieu teh pan aya tombol on off nya. Heeh. Tah supaya dapat lookna di kieu-kieu heula. Mana yang getaknya? Ya ngejar sok diajar lain. Kudu ieu wae. Tepang deui ka dieu guys. Dulu kita pernah ngobrol berbincang bersama Abah Nusok non? Sok kuda lumping cenah nya. Nya ketua Ketua kuda lumping. barudak teh. Kita barudak ulin nya. Endah guys. Ngan heueuh kitu hungkul ka dieu teh. Ruas supermarket. Pohon masa kalian jan mah cari lipatnya. Lain nyari. Nih, ini udah ciga mau ieu. Sidahnya kopi alami guys. Mana ieu, Cap. Sepaja ciga nama. Teh. Eta nu buatan mana nih? Si Oh, si Bahe. Thế rồi. Thế rồi. Anh Trần Ngọc Lùng đi. Nah, kopi alami dikemas dengan Diproduksi Manglayang Timur Genteng. Bahasa Cintra Mang. Genteng. Oh, produksi genteng nih. Heeh. Kalau ini gak ada labelan. Produksi di dia masih bertanya-tanya, guys. Oh. Apakah judul yang tepat? Ya Sunda Hejo. Garut. Maksudnya orang Sunda teh warna hejo gitu. Ciga nama nyimolkeun loba kutana. Nah, benar. Da urang leuwih kudu leuwih. Classic Beans lakukan hal-hal kecil dengan tulus. Yuk, produksi mana? Garut. Oh, Garut. Bisa eta teh Kang nya. Oh. Abi pas amang karencangan di Hmm. bakalan. Terus cangkangna dicana ku si itu. Mangga Wah. cek abi teh kitu. Cangkangna dieusian ku kopi daerah dieu nya. Kitu. Jadi awet Ternyata kopi Tiga Garut teh. ternyata Sunda diangkat di sini bukanlah sebatas suku melainkan busur Sunda. Nah, Iya. Struktur. Udah manggil Sunda itu bisa ngacapruk jeung si itu aing ngacapruk sorangan. Ayeuna ge kitu. hari ieu mah peranti nyangu nya. Sekedar nama. Ieu nu harita pake nu pop es gitu poho deui. Oh nya ieu. balik kan. Eta wadahna galor. Kopinya digiles, guys. Nah, Cinta mana sih?
Udah diganti gigin aja. Geus pan anyar. Nah, itu paling penting kerjain video di dinya teh. Sok. Tuh, bener atau HP aing. Oh ya, Si goblok mah. Bener HP aing. Oh bisa teh. Oh. Ba. Song. Mas lagi ngapain, Mas? Menyalakan api. Oh iya song. Ya di bantosan ku Abi. Nah, kurung geningan. Nyala mas. Susah nyala mas. Pokoknya di sini tempatnya the best, guys. Kita bisa lihat ini lokasinya di dalam Ciherangnya lagi. Ya kan, dulu saya pernah explore ke sini. Ntar ada ya, bisa dicek di beberapa video saya yang sudah diupload. Lokasinya di Ciherang, Cigambu. Oke. Nah, ini biji kopinya, guys. Nah, perkebunan kopi dan kebun pinus. Nah, ini getah pinus di apa namanya, disadap atau getah pinus, guys. Hurung tuh. Ini habis itu hurung kok iya ya. Mau kita setik. Dikrik. Kumaha gitu? Besi kan yuk. Oh, besi. Sebentar kulit tangkal. Nah, burung gini mah itu getahnya. Ayolah situ. Kurbadan heula. Meh tara. Barasnya juga nama ieu. Pasien-pasien abi gitu mangus. Anu hiji pamu habi. Tah nu urang benci mah lain benci sih. Jadi leuwih manehna aya nu dipake ku manehna teu bid'ah anjing. Dan nu dipake ku urang Bako. Dibid'ahkeun itu. iya diharam-haramkan anjing tai cek aing tara ngebalas tara naon cicing.
Cepat video ada Jawa lain ke video apaan? Sok sok sok. Kan Senin orang kayu ke Kiara Hijau Kira saja Di mana Kiara Hejo? di Pali Lukura. sip mah aja. Di dieu teh kaluhur deui. Aku si Alki Kalau malah apa aja di iya di lebih tepat nama Gunung Bahe, Gunung Cijamu tapi Bahe itu nanti teh Ka mana? Genteng. Genteng. Mun. Oh, anu Nah, Cipacet. Heeh. Daerah dinya bener. Da luhur pisan daerah ditu mah tuh. Iya aya lu bener. Daerah ditu Nya seki. aya. Wah, mau aja saya nak. Mahi Meureun itu 150 230 ini cek saha jar. Mang di cek berkeluarga merek iya itu Hmm. berkeluarga nanti kode ribet teh Ribet mah kumaha urang. jadi 230 mah 200 ya pas Terus nah kabehan lah. pas entok atuh moalnya nah nu pentingkeun terus Ada bea, kayak mana? bentong Terus. Nah kabeh we ada bea. Ari perkawis dog lojor kumaha? ayeuna masih kena kieu Oh, Mulai makan ngobor. Kanu ngobor. ngobor sareng ieu ngasuh budak we di sawah ayeuna mah gitu sore-sore enggak budak batur. ya sama Iya tuh. kumaha saena we eta Bener. teuing mah Ayo gaskeun. Urang mah hayang ngojay euy. eta di dinya ditolokan mantap tidak nama Ah, sieun aya nu ieu, moal aslina moal dapat malah anu kecil ieu. Paling serem. Tapi pas dulu orang ngobrol terus ngali naon. Kan dulu orang pokoknya di radio nanti dulu orang turun pas orang air Imikna ting kemana aing terakhir balik. terakhir papanggih teh hari teh mana teh setelan gaya make sepeda di imah pemajikanan teh ingat kemana ieu ceu aing dari gedoan Kopi apa ini namanya, Mas? kopi-kopian Kopi-kopian. Hebat euy. ini Mang Yuyus Kalau ini kopi apa? kolak bukan kopi kolak Kalau caunya ya mah. tapi pemajikanna teh riweuh mana kebalik Nikmatnya, guys. sok lewat lain na Facebook Aduh. eta itu Fresh. aing bikin aing butuh nek nanya ke Fresh. Orangnya panggil jeung Mang Deni Timor. Baheula jeung Deni saacan ka Bali. Si Bang Deni urang di pojok sana. Alhamdulillah. Orang lebih luas nyarita jeung Jadi gimana itu hasil barista barusan? sebenarnya ini saya kopi ini dari hasil kebun ya Iya. hasil dari Tuhan setidaknya dibuang lagi untuk menjadi ibaratnya menjadi pupuk lah bagi pohon kopi. Iya, mantap. Jauh teuing anjing. Iya udah deket. Nah, iya tangkal kopi. Nu kaciri. Iya, tukangin. Kita harus kembalikan lagi ke pohonnya. Iya, dari alam kembali ke alam. Ya, seperti itu. Ah. Supaya ini menjadi pupuk bagi si pohon kopinya agar tidak mubazir. Iya, mantap. Yuk. Wih. Yoi.
Coba aja cuma si ngabuk. Nampan dia minum mana mau nu genut-genut kan. Heeh. Ngojai heula moal. Anu awakna atau sareup. Pak Mali. Mun tak suka sesak deui tuh. Hebat ngomong di Heeh. Mang dulu. Da harita mah asa eueuh jembatannya. Kan ieu ngeunanya. Kan dibuka apa? Tenggelam. Basa balik peuting geuningan, Cep. Geus ka ditu dia lah. Cobain aja. Akan kai lah. Nu gaduh wilayah ieu. Apaan? Iya. Guruna ya, guru di dia ya. Oh, kuncen ieu mah nya. Cen. Heeh. Gus Acep. Gus Acep. Iya. Atau disebut Wesi. Usi. Anjir. Kumaha? Murtad ya anjing. Gus Murtad. Gus Murtad. Usi. Ek selebrasi mah jungkir balik ka Walungan tah. Mumpung saeutik cai. Gitu sih kan mah itu alam gitu. Anjir. Fosil. Cek ini si Soheken, kancik belah tuh. KIA. Tebal. Nanti saya jelaskan seperti itu.